Pertama kali bikin cirawit, kira-kira berhasil apa gagalnya? Tah besti hayu nama rancangan abi ngadamel cirawit. Tah ieu teh pertama kali pisannya abi teh ngadamel cirawit. Abi hoyong nyobian cek ngadamel cirawitnya soalna seueur pisan ieu teh nu epi-epi dina beranda abinya. Abi hoyong nambihan menu kanggo di warung, ngarah anu jajan teh henteu bosen nya, henteu hayu we seblak atawa mie jebeu. Tah hari aya cirawit mah kieu kan tiasa digoreng, tiasa dicampurkeun sareng seblak. Tah ieu oge abi teh kenging tutornya, aya salah satu konten kreator ngadamel cirawit, ku abi ge atos di komen teteh saur abi teh boleh di-recook resepnya. Boleh saurna teh. Tah jadi we langsung aya mah urang eksekusinya. Tah di dieu tadi abi gaduh tetelan sapinya, tetelan sapina teh 1/4 ku abi teh diwasuh we sing bersih, teras ku abi teh ngange bawang bodas sareng ladaku, teras ditumiskeun, numiskeunna teu kenging ngange minyak soalna engke ge bakal keluar minyak. Upami si tetelanna atos ditumiskeun, tadi abi nyiapkeun nya tepung acina 1/2 kilo, ditamihan ku daun bawang, si eroy, sasa sareng uyah. Teu hilap ngange bawang bodas sareng ladakunya. Tah kanggo cabe rawitna tadi teh abi teh ngangena teh kurang lebih 1 ons. Teras ku abi teh diirisnya soalna tadi teh bade di chopper tapi di dieu teh nuju mati listrikna besti. Upami atos mah tinggal dimasukeun we sadayana si bahanna teh tah teu kenging hilap cenah ieu teh ninyuhna teh pake air anu panas anu ngagolaknya. Tah upami caina atos panas mah nya atos ngagolak tinggal we ku abi teh dibanjurkeun kena adonan aci anu tadi. Tah saur si teteh anu gaduh resep cirawit oge cenah ngadonanna teh teu kenging seueur teuing cai, cenah bilih encer, engke hese cenah ngalebetkeun kena tahuna dikira-kira we cenah. Tah ieu oge abi kieu nya ngadonanna teh alhamdulillah ieu teh kena tahuna teh nempel. Ieu adonanna henteu encer teuing, henteu kental teuing, menurut abi mah atos pas ieu teh nya besti. Tah ieu hasilna nya tahu cirawit anu ku abi atos dikukus tuh sapertos kieu. Kumaha baraya menurut kalian dia berhasil apa gagalnya? Tapi da ku abi ge tos dicobian ieu teh besti tina rasa sareng tekstur nama atos pas menurut abi mah.